Wilujeng enjing pamirsa, sareng kuring Raden Syakira Herianto Putri nu bakal menemani anjeun nepi ka sababaraha waktu ke depan. Kabak Sumas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Manado, Sabtu netelkeun salinan ti harta benda anu kaasup banjir jeung longsor musibah poe Jumaah 27 Januari oge nelasan 5 jiwa. Abbas netelakeun dumasarkanna data anu dialat di Polres Manado aya 10 kacamatan anu ngalaman musibah. Data anu dimenangkan kurang lebih aya 38 kalurahan anu sumaberna di 10 kecamatan di kota Manado anu katarajang banjir jeung longsor, cek Abbas. Tina 10 kecamatan anu katarajang aya ribuan rumah tangga anu geus ngalaman balukar banjir jeung uruk. Kira-kira 3.866.000 keluarga anu katarajang banjir jeung uruk. Jumlahna kurang lebih 1.582 warga anu kudu diungsikeun ka lokasi anu leuwih aman. Anjeunna ngingetkeun warga supados tetep waspada sareng hati-hati karena kaayaan cuaca ekstrim anu parantos nyiepkeun jiwa. Abdi Raden Syakira Herianto Putri pamit, sakitu waktos anu abdi tiasa dugi ka hatur nuhun.